Bang, atas si mana sih orang? Aing ngajak dia bang. Erek naon? Ente bang. Tara-tara ning siap nyusul ke kebon ek naon? Pinjam duit bang. Baca aing rajin daek nyusul teh. Weh teh gablek aing itu jeung muruhan nu digawe ge eueuh. Itu 100 we. Weh aing rek ngajual awi itu deuleu itu tuh. Can we payung. Mun payung meureun sia aya tah. Pisan aing mah 50 atuh. Weh pan aing jeung nyuguhan nu digawe. Mun payu awi mah tukang awi nyebutkeun teh ka dieu eueuh. Lamun payu awi aing geus dibere nginjem ya. Dibere asal payu mah ku aing. Asal lu bayar ulah lila teuing. Kiraha aing nginjem sok lila mayarna. Aing paretok ke sia kalah ka aing bayar ku cangkaleng. Nya atuh eta mah baheula ayeuna mah moal. Buru atuh kira ku eueuh pisan. Weh aing mun payu awi mah heug. Kosong pisan. Kosong pisan. Aduh. Kumanyi. Oh. Atuh ayeuna mulang ya. Hag siap. Balik ke lain ngoding. Balik. Balik pamajikan aing tamu cenah. Kira aing nginjem meni dipersulit wae. Pamajikan aing tadi nama rek ngajual heula awi si tukang awi tadi geus nalepan ek ka dieu. Kira aing nginjem 100.000. Anjing, hese pisan. Tekos aing ka batur. Minjem duit dibere. Aing guru ka mana deui? Duh. Di mana awina nu wadoyok teh nya? Lagi jual awi tapi nyaho awina nu mana ieu teh? Ka mana? Di kasih mana? Aing tes di kebon. Tas naon? Urang neangan awi wadoyok ieu wadoyok tadi nawarkeun awi teh nyaho awina euy. Awi wadoyok. Oh, Tah heueuh tadi wadoyok teh talatah ka aing. kumaha. Mun panggih cenah nu ek meuli awi, duitna titipkeun wae ka urang cenah. Titipkeun ka mana nih? Urang janjina ka wadoyok tadi. Pan wadoyokna balik heula. Aya tamu cenah. Jadi titipkeun ka mana duitna? Heeh. Atuh anteur we heula ka awina. Apal teh awina di mana? Nu mana awina? Tah red awina tah. Sok we alaan kabeh sing bayar. Oh nu eta? Heeh. Jadi ayeuna bayarna ka di dinya we. Heeh ka aingkeun. Pan tadi ngomong titipkeun we ka urang. Yo, tadi teh urang teh janji ka wadoyok, duitna 200.000, berarti titipkeun we ka maneh heuh. Heeh. Da urang rek langsung nuar ayeuna. Heeh sok pupu we beakeun kabeh. Siap, hatur nuhun nya. Heeh. Ding. Siap. Anjing cek aingnya milik mati mana we goblok. Halo? Iya, awi geus kapanggih ye nu wadoyok, langsung we mah bedognya. Orang soalna geus tungguan kudu muat euy. Heuh, kurang daguan di lokasi. Yo ulah lila. Heuh, hatur nuhun. Assalamualaikum. Wah, babad we kabeh beakeun sakalian. Dan geus duit nama tadi. Ya urang di daguan kudu muat rusuhnya. Babad we beakeun. Ya. Ayo, nuhun. Goblok teh pamajikan aing cenah ibut aya tamu, ari aing balik tamu balik. Mangsa aya si ucup euy. Halo bos. Iya awi mah tenang geus saya. Heeh. Daguan we nya engke kurang di Sherlock mun geus anggeus nuar. Ya bos, hatur nuhun. Waalaikumsalam. Wah, meuli awi aing sih kenapa? Dakeun we, Wak. Cup. Mana geus heula di dieu? Wadoyok. Ieu geus si tadi. Mangkana kurang dituar ieu. Cenan ieu nu ieu lain, Wak. Awi teh. Sia manuar nu ieu ket. Ih, puguh tadi. Urang nanya. Apa gua tadi naon da awi nu itu tuh rek di tebang mah. Astaga. Ieu mah awi batur ket. Tadi teh urang teh nengakeun ka si Oding, Wak. Cinta wah, ding. Apal teu awi nu wadoyok cenah. Ek naon cuk? Erek dibeli ku urang. Tadi geus nelpon wadoyokna ka Sia urang. malih nelpon ka aing, atuh aing biaya tamu pamajikan. Karuhan wah, tadi teh nelpon wah. Cek si Oding ulah teuing cenah urang apal. Malahan duitna geus dibikeun ka si Oding 200 tadi. Cek we perjanjian urang jeung wah kitu. Sia kumaha ieu mah awi batur ket. Aduh, aing mah kumaha. Kumaha atuh nya?
Sia malain ka aing heula tuh da ye ari ek bebelian naon wae ge telepon heula ka aing aya duit na mana? Geus si odingkeun. Kita Apa ngomong kumaha? lagi si oding geus tahan duitna ka urangkeun we ge. Urang tunjukkeun Sia mah tuh da aing awina. telepon heula ka aing teh. Aing si oding si beungeut nya. Aing mah da itu awina ge ieu mah awi batur aku mau cuk. Ya terus kumaha atuh ieu awi batur ku urang kudu dibayar deui gitu wa. Sia, aduh, aing ye ucup dengekeun aing. Sia, lamun ek barang beli di mana-mana, tanyakeun heula nu bogana dagoan padika jeung nu ek ngajualna. Kena sia ieu awi baturna kumaha jadi huru-hara. Mangkana aing bingung we si oding anu kumaha atuh cang tangan we si oding. Si Oding telepon sok. Ieu mah aing teh anu Ulah tua ditelepon we si oding nu wa. mau awi ka aing duit ka si Oding keun sia mah si Oding nginjem duit tadi ka aing. Jadi angkat wa. Sia aing mah teh hayang nyakar teuing ieu urusan sia. Kawin lagi nu aing manu itu. Koding banget sumur sia nya. Kira sakali dewa lah. Halo Oding. Sumur. Adi sia ka kebun awi ku aing daguan. Nah, ieu nunjukeun awi salah. Wadoyokna datang ieu ngamuk ka aing. Sok kadieun kadieun. Oding. Nah ari sia kumaha bel? Duitna dibawa awi batur ieu mah ek nginjem pan aing mah cek aing. Nah atuh mun ek nginjem ka aing heula bebeja. Ieu mah awi batur kehed. Sia. Ka dieu. Kehed main wae. Jadi kumaha tungguan si Oding. Si Odingna dagoan. Siapa lah? Kumaha bang? Nah kumaha bang sia mah. Awi batur dijual kehed. Hah? Nalai nu iya bang? Nah sia mah tartatanya heula tuh nu itu nu aing mah ieu mah awi batur kehed. Ya itu kan teh nu. Ai duitna mana? Ieu. Nah 100 pancana 200 ya cuk. Oh 200 tadi dibikin kapan teh? Ya orang nitip duit itu 200 cenah. Pancana 200 tadi. Pan geus pake jajan bang 100. Ari sia kumaha kehed. Sugan teh nu ieu nu bang doy. Pan duit si ucup aing mah ieu dan nu itu nu aing mah. Oh terus kumaha atuh wa ieu? Masalahna mah jenting lah duit 100 mah. Nu bentuk awi batur kumaha jadi huru harang ke urang. Nyaho aing ge kudu bebeja meureun ka jal mana? Oh ada sia kunjuk menaik jalan bener geura ulah yang duitna bungkul. Bae tanyakeun ka aing. Kan tadi ieu kumaha sia teh? tadi di sanghareupan ge nu ieu. Sugan teh nu ieu we bener. Lain nu ieu nu aing nu itu ieu mah pan ieu batas tah nu aing tah. Enggeus engke digantian mun boga. Mun can boga ulah waka. Ieu. Kan sia gitu hayang duitna hungkul babal. Jadi pelajaran sia ucup, belum ngerek barang beli. Panggihan jalmana ngaduitanna crungsreng nyangakeun artosna gitu nampi barangna. Bari ieu siapan masalah lamun geus kieu mah. Oh wa aing bingung duit eueuh. Ulah kitu-kitu deui ka aing ngalepon ka bogana. Aduh, ieu si Beungeut Oding sia. beungeut sia nya Oding.